Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Biomi nyelang menerkeun heula buukna bari lunga kelengge kumelis jeung maredogeun imutna ka si Jari Sakti. Atuh tos teu kedah sameli milarian ena mah Aden punten ya sare sagul ku payung butut. Apan tos aya isi dong nganti-nganti miharep lalaki Respati anu tigin janji teu moal nganyeri. Sare sagul ku payung butut eta istri teh upami dibaledog kaliwat upami diceduhan lamokot. Kunaon meni jebi jang nanar jang nanar kunaon nih ciga nu tarido cekuring ya geus teu kudu loba bulat beulit bi ari rek terus guprak kadinya mah geus we ti tadi atuh ngomong katarik hate we kitu bi tiluanana jadi terus ngalobrol sedengkeun Ki Sancang anu geus beres daharna harita ngahulang bari ngagerentos dina jero hatena. Kudu terus ka mana neangan si Jari Saktinya rek mulang deui ka lembur asa piraku ari balik henteu bareng jeung si Jari Sakti mah era aku nu jadi anak aing geus janji bakal datang jeung si Jari Sakti. Eta ku teu beunang di sisi lihan di kahayangna anu jadi anak teh. Nah, meni teu kuhan teu. Keukeuh muarek boga salaki mun lain ka si Jari Sakti. Teu mikeun ari nepikeun kanu jadi anak teu boga salaki mah. Nu pugu mah hayang geura boga incu we ti anikanti teh. Memang tegampang neangan jelema hirup mah ngarasa geus cukup leureuna sanggeusna mayar urut daharna harita Ki Sancang luruskeun di lampahna rek neangan si Jari Sakti. Waktu Ki Sancang ngaliwat ka salah sahiji tempat anu rada sepi deukeut ka Walungan jadi ngarandag lengkah sukuna. Ki Sancang ningali aya wanoja geulis rupa di samping jangkung siga mah balik nyiseuh ti Walungan. Harita keur diceklan leungeunna dibabodol ku lalaki. Anu jadi perhatian Ki Sancang mah eta lalaki teh make baju warna jawara. Pangawakan jangkung gede simar dada. Buukna panjang ngarumbay diikat ku kulit orai. Leungeun kenca katuhuna make gelang bahar sagede indung suku. Nu narik perhatian Ki Sancang mah eta jelema teh kulit beungeutna beureum. Beda jeung beungeut jalma biasa. Panon bolotot meh sagede jengkol. Keur nu borangan mah karek ningali tangtungan jeung beungeutna oge geus pasti bakal sieuneun. Nu leuwih narik deui kana perhatian Ki Sancang dina mangsana eta jalma cumarita. Beut teu beda ti rahwana atawa dur sasana anu aya dina pawayangan. Ki Sancang memang can nyahoeun mun eta jalma teh nyata Ludira si Jayalaga. Anu geulis anu geulis ulah barontak. Si Kakang sang bango katarik ati ka pentang rasa kuno geulis mending pasrah teu kudu barontak. Ki Sancang kangaranan jago kolot anu saila jadi pupuh lembur dusun Panembong kawilang geus mineng nindak jalma anu ngalakukeun kajahatan.
harita bet jadi henteu mikeun ningali aya wanoja anu rek dibawa secara paksa seperti kitu. Wanoja anu dibabodol ku Ludira si Jayalaga teh harita parontak hayang ngalepaskeun cekelan leungeunna. Saat lepaskan. Ya lengan kuring lepaskan tong dicekelan kieu. Iya. Nanaonan ieu teh? Ih, wau ge henteu ieu amit-amit Kalau kaki kieu lepaskan setan. Lepaskan. Iya. Ih, saat lepaskan. Ih. Ait. Ya. Anu gelis eta kudu ngalawan. Mual aya nu bisa nulungan lintang ti urang duaan. Ya. Awas sasaha deui nu gelis nu matak tong barontak sang bango dela-dele aja mending pasrah kasih Kakang Ludira si Jayalaga. Ya. Tong barontak kieu gelis jurelat cilung. Kisancang ngajurelat luncat anu saterusna pancuh teu jauh ti tempatna Ludira si Jayalaga. Kisancang ngagilirkeun bedogna anu disoren dina cangkeng belah kenca. Netep seukeut ka Ludira baritus nyarita dina sikapun anu tandes. Lepaskeun. Bebaskeun eta wanoja Kisanak. Ulah rek maksa jeung kaya ka wanoja teu bisa daya. Sok lepaskeun Kisanak. Ngaburilang panon Ludira si Jayalaga anu boloto teh. Leungeun katuhuna anu keur nyekelan leungeun kenca si wanoja terus dilepaskeun. Aut. Iya. Ciluk bakekok. Iya. Saha sampean kumawani pipiluan kana urusan Ludira si Jayalaga. Sampean can nyaho kaula si Ludira si Jayalaga. Ngaranyu kaget jeung ngageter oge hate Kisancang dina waktu harita. Sabab dina mangsana geus sababaraha poe lumampah neneangan si Jari Sakti memang geus kungsi ngadenge loba jalma anu nyaritakeun ngeunaan Ludira si Jayalaga. Kawilang jago anu anyar turun gunung jeung Makalangan sarta geus loba jago jeung jawara anu lagrag mangsana ijen jajaten lantaran tayanu mampu ngimbangan ilmu rawarontek nu dipibanda ku Ludira si Jayalaga. Tapi Kisancang jago kolot anu henteu gampang jejerih nying hareupan kaayaan lawan. Ilmu silat lintang kumitir mangrupa ilmu silat anu geus kasohor. Ngutamakeun kana kacepatan ulin bedogna Kisancang. Netep seukeut ka Ludira harita Kisancang terus carita deui. Jadi Andika anu katelah Ludira si Jayalaga teh. Nah, jago tebet kalah kahwani ukur ka wanita geuningan. Kalah karek maksa mirusak anu teu suka. Bet asa teu payu saya jago anu lumampah atawa nu lampahna nirca saperti Andika Ludira. Kula anu katelah Kisancang kapaksa bakal nulungan eta wanoja Ludira. Sampean wani pipiluan kana urusan kaula bangsat kurang ajar kumawani reka bela si wanoja anu narik hate kaula. Sampean hade nyingkah Kisancang lamun hayang salamet sampean dipateni lamun tetep aya di dia
Ya, di potaran ku aing nyingkah sia bangsat. Kula moal waka bisa nyingkah Ludira. Muncan mere pangwarah ka Andika Ludira. Tindakan Andika kawilang samena-mena kasasama. Ulah rek rasa maneh. Kula teu bisa ngantep ka jalma anu kaya ka wanita anu lemah tanpa daya Ludira. Ki Sancang ngaret kelebah si Wanoja terus cerita deui. Sok Kancang tinggal di tempat Nyai. Salamatkeun diri. Geula mulang ka itu Nyai. Ki Sancang nita si Wanoja sina init bali. Nepikeun ka ngapurilak Panuludira si Jayalaga. Kahudang amarahna sabab Ki Sancang henteu sentar adu hareupan jeung dirina. Harit. Ya. Bangsat. Opo kowe wani Ki Sancang? Teu wani kunaon Ludira. Coba-coba urang muka sabuk bilang tatu Ludira. Kula ge hayang ngajajan pikeun ka mana kahebatan si Jayalaga. Coba-coba urang ijen jajate Ludira. Ait. Ait bener-bener didinya nangkang sang bango sok geura mimitian. So dek dipikeun ka mana? Ait kurang ajar menisiga anu eueuh kasieun. Sampean bakal ngalungsan jadi banusan dia patempatan Ki Sancang. Sampean suku cokor bakal modal bangsat. Ki Sancang mesat bedogna langsung ngawangun pasangan pikeun ngagunakeun ilmu silat lintang kumitir anu ngutamakeun kana ulin bedogna anu geus kasohor. Serepet gurilap bedog Ki Sancang ngagurilap nanakeun bedog anu seukeut. Ningali Ki Sancang geus sayaga diri harita Ludira si Jayalaga nyarita deui ngahampasna keran kanu jadi lawan. Ait. Sampean bener-bener nekat Ki Sancang nyata henteu sabar henteu lebar ku nyawa. Ait eta bedog eta bedog anu gugurilapan moal aya hartina keur diri kaula. Sampean sakedeung de bakal modal Ki Sancang. Teu kudu loba catur tanpa buku Ludira. Rasakeun ieu. Hiat! Sorelat siung sok grilap bukiau bedog dia lengan Ki Sancang lir upama kitira angin sameranana nebak kana badan lawan tapi Ludira si Jayalaga siga anu ngahaja henteu nyingkahan datangna Panaraja. Sabatan bedog Ki Sancang nyamer kana lengan kencak atuh Ludira sawuk grilap prang kapluk teu beda ti jabat jukut sapasang leungeun Ludira harita lakragan kalemah buntung semet sikuna Ludira henteu gura atau teu gurah henteu gero nahan ka nyeri. Ki Sancang panasaran bedogna ngagres kana dadana Ludira siut gabras cengkang gedebut. Ludira si Jayalaga rubuh ngabebengkang dina kaayaan badan anu baseuh ku getih. Karajat Ludira saterusna cicing pikeun salilana acaling pati.
Ki Sancang pancuh dina tangtunganana bari merhatikeun kaayaan anu jeglawana anu geus kabebengkang eueuh nyawaan. Tapi ngan ukur sababaraha renghapan suku Ludira ngarajet sambungan leungeunna anu baruntung teh maraju cepetna keran nyambung deui seperti biasa. Saterusna tatu dina dadana lita eueuh tapakna. Ludira ngorejat hudang dina kaayaan henteu sakara-kara. Hat! Ya. Ciluk Ki Sancang molohok. Ya. Ki Sancang coba-coba pateni di diri kula. Coba diri kula pateni diku sampean Ki Sancang. Ya, 100 kali kaula ajal, 100 kali hirup deui. Ya, Ki Sancang ngahuleng. Tetela ilmu rawarontek anu kacangking ku Ludira si Jayalaga teh hentengan sauker beja. Kasaksian ku Ki Sancang langsung. Ludira anu geus ajal bisa ngorejat hirup deui dina kaayaan henteu sakara-kara. Ki Sancang nenangkeun geteran hatena. Sanajan bener anu jadi lawan mibana ilmu anu hebat, tapi Ki Sancang teu ngarasa sabir hate dina nying hareupan kaayaan. Ki Sancang sayaga deui diri ngawangun pasangan pikeun maju dina rajang. Netep seukeut kana jadi lawan, Ki Sancang terus nyarita. Kula moal make kudu sentar ningali kaayaan Andika Ludira. Urang teruskeun ieu tarung, tapi keun kaanggeusna. Awas, panah ieu. Hiya! Surela cilung. Ki Sancang maju dina rajang. Sambaran bodo Ki Sancang harita nyabat kana beheungna Ludira si Jayalaga. Sawauk kurila, sawauk berat. Kelenceng kulutuk. Sirah Ludira ngakulutuk kana lemah. Beheungna sapati sabat ku bedogna Ki Sancang. Saterusna Ki Sancang najong badan Ludira anu eueuh sirahan. Cedak das. Cengkang gebut. Ludira si Jayalaga dina kaayaan eueuh sirahan. Ngajeng rubuh ngabebengkang. Karajat. Dua sukuna ngerajat sakedeung saterusna cicing pikeun salilana. Tapi seperti tadi deui bae ukur sababaraha renghapan sirah anu misah teh ngagulutuk sorangan terus nyambung deui kana beheungna Ludira. Kajadian saterusna Ludira ngorejat di hudang henteu sakara-kara. Iya. Ciluk again Ki Sancang molohok deui. Iya. Kumaha sampean sang bango masih kene sanggup mateni kaula Sancang. Ki Sancang sanajan jeung kaget sarta ngageter hatena. Tapi jadi beki tambah penasaran harita maju dina rajang. Tapi seperti tadi dibae Ludira si Jayalaga rubuh maring lemah dina kaayaan ajal. Telila geus ngorejat di hudang. Ki Sancang jadi ngarahuh dina jero hatena. Kawilang bingung genying hareupan kaayaan anu jilawan anu mibanda ilmu rawarontek. Ningali Ki Sancang ngahulang bangun anu bingung. Ludira si Jayalaga ngumar kasuka hatena jeung serikeun ka Ki Sancang. Hat! Iya. Ciluk mondohok deui sampean Sancang. Iya. Tesapira kadigjayaanmu Sancang. Ayeuna
ayeuna ayeuna giliran kaula anu maju narajang rasa kena tiba ieu pangadiwasa kaula aci luluh balung Ludira si Jayalaga miheulaan maju narajang leungeun kencana ngahiuk bangbaraan reka hantem kana trihapna Ki Sancang tapi Ki Sancang gancang metakeun bedogna kurilap sapra pluk leungeun kenca Ludira nu dipake narajang sakadi sabat langsung buntung potongan anak lagrag kana lemah tapi Ki Sancang geus teu bisa nyingkahan meberna dampaleungeun anu neungel kana lebah dadana dina kakuatan ilmu luluh balung nu digunakeun ku Ludira. Saut cilebet des. Waduh. Ki Sancang ngageronahan ka nyeri. Awakna gancek ngajengkang ngalayang lir upama dibantingkeun ku kakuatan anu kacidarosana koleang kenebut Ki Sancang rubuh ngababengkang bari sumengir nahan kanyeri tulang dadana ting pretak siganu parotong tina sela-sela juru bibirna ngalay getih haneut keneh sedengkeun Ludira si Jalaga nyokot potongan leungeunna nu disabet ku bedogna Ki Sancang tea terus disambungkeun deui kana leungeun kencana anu buntung teu sakara-kara eueuh tapak saeutik-eutik acan leungeun kencana pulih deui Ludira si Jalaga pancuh dina tangtunganana bari merhatikeun ka Ki Sancang anu ngabebengkang anu harita maksakeun maneh ngoneal hudang diuk ngajemprak nahan badan ku dua leungeunna Ludira terus nyarita di barungjeng seuri nanakeun hatena nu ngarasa suka. Ait! Ya. Ait! Ete sapira pangadiwasamu Ki Sancang. Ya. Sampean geus kabenangan ku tenggelan ku ilmu luluh balung Ki Sancang ya bakal ramuk tulang-tulang dada sampean Ki Sancang aku Ludira si Jalaga ya si bakal pateni awakmu modar Ki Sancang ya Okrawan Pupuk berapa Ludira si Jalaga ngagaceng luncat rek najong sirahna Ki Sancang tajongan dibarengan ku kakuatan ilmu luluh balung bisa dipastikan mun keuna kana sasaran eta tajongan sirah Ki Sancang bakal remek tapi samemeh panarajang Ludira kena kana sasaran ngadadak aya sameran angin anu karasa ku Ludira bari henteu katara jirimna kajadian saterusna cirim Ki Sancang ngadadak leungit di tempatna Ludira si Jalaga ngahuleng culang cileung muterkeun paneteupna tapi weleh teu katingali aya jirim Ludira si Jalaga jadi sadar kana kanyataan Ki Sancang geus aya anu nulungan anu geus nulungan Ki Sancang geus ngagunakeun ilmu halimunan anu matak henteu katingali jirimna ait kukurunyuk kurang ajar aya nu geus nulungan Ki Sancang ngagunakeun ilmu halimunan bangsat
setan kurang ajar sia. Saha emang kalukna he? Anu geus kumawani nulungan si Sancang he? Coba-coba ngulinkeun ka si Ludira. Awas ulah sambat kaniaya panggih deui jeung kaula sampean. Moal diberi deui ampun si Sancang. Geus karuhan Ki Sancang jeung anu nulunganana eueuh disabudeun eta patempatan. Harita Ludira si Jayalaga terus ini deui lumampah luka ting rek terus ka mana. Caturkeun Ki Sancang anu disamber disalametkeun ku jalma anu teu katara jirimna. Harita dibawa ke tempat anu rada anggang di tempat lumangsungna kejadian. Ki Sancang diuk nyarane kana tatangkalan. Si Jari Sakti deku gigireun Ki Sancang. Memeh Ki Sancang kedalisan si Jari Sakti geus miheulaan nyarita. Enggal leutik landong Ki. Tadi dada Ki Sancang kabeunangan ku panarajangna Ludira Ki. Anu ngagunakeun ilmu luluh balung. Anu mata ku abdi enggal dibantun ka dieu. Upami henteu enggal dilandongan, tulang dada Ki Sancang bakal remek. Remuk bubuk. Eta kahebatan ilmu luluh balung teh Ki. Nu digunakeun ku Ludira ulah bakeuseur tumaros leuteul hawi landongna saeskuna naon bilih remuk bubuk dilebet Ki. Si Jari Sakti ngasongkeun ubar anu aya dina ruas awi ukuran sagede curu. Cai ubar anu aya dina ruas awi harita diinum ku Ki Sancang. Geus kitu si Jari Sakti ngantolkeun dampaleungeun katuhuna kana lebah dada Ki Sancang anu diteungeul ku Ludira. Tina dampaleungeun si Jari Sakti kaluar hawa haneut anu tembus kana kulit jeung daging sarta tulang dadana Ki Sancang. Nu tadina ngarasa nyeri jeung hese ngamekan teh harita terus rada longsong jeung ngurangan ka nyerina. Teu lila si Jari Sakti ngangkat di dampaleungeun katuhuna. Ki Sancang neuteup ka si Jari Sakti bari terus nyarita. Geuningan. Salira uning akadiri kula. Abdi memang ngabandungan kan lumangsungna kejadian Ki. Mun teh ti mimiti pas Ki Sancang kabeunangan ku panarajangna Ludira. Abdi ngintip teh Ki. Anu matak abdi enggal nyalametkeun Ki Sancang. Tina panarajang Ludira anu kadua kalina Ki. Oh. Nuhun atuh Den. Mun teu ditulungan ku salira Aden mah duka kumaha nasib kula teh. Pastina oge ajal ku leungeunna si Ludira Den. Dupi Ki Sancang aya pasenda teh naon kitu dugikeun ka patelak sareng Ludira Ki. Ki Sancang terus nyaritakeun kajadian waktu ningali aya wanoja anu rek dipaksa dibawa ku Ludira si Jayalaga. Ki Sancang jadi boga karep nulungan eta wanoja anu akhirna nepikeun ka terus ijen jajaten jeung Ludira si Jayalaga. Tah janten kitu pangna kula tarung jeung Ludira teh Aden. Anu nyata memang hebat si Ludira teh pinunyul ilmuna. Lain bagi boga ilmu rawarontek, tapi boga ilmu lulung balung atau luluh balung anu kawilang ngabayakeun. Nuhun Aden. Tulang dada tos teu karaos nyeri ayeuna mah. Si Jari Sakti cengkat nangtung terus nyarita di Ki Sancang. Tah ayeuna mah Ki Sancang ngasuh heula we sakedap Ki. Tos teu kedah salempang Ki lah. Salira tos bebas dina pangaruh kakuatan ilmu luluh balung teh Ki. Abdi jalanan masih kene aya bujengeun ieu teh Ki. Bade permios heula we nya Ki nya. Cileng si Jari Sakti luncat.
Kisancang ngagero kasih jari sakti kisah kedap den antosan heula den dupi aden teh saha jenengan teh den kula panasaran ye teh maknya teh terangkan nulungan saha den teh den saha oh abdi nu katelah masih jari sakti di kantun corela culung las jirim si jari sakti geus teu katingali Kisancang ngahulang semua anu molhok bengong baca di hanyelu hatena sabab si jari sakti geus kaburu indit padahal si jari sakti teh anu saila ieu diteteangan ku Kisancang be nya anak kunaon ari aing bet henteu nelek-nelek karena kayan si jari sakti geus nulungan aing teteh lah nu keur diteteangan teh geuningan tajidisna aduh kudu ka mana nyusulna eta si jari saktinya bodoh nyaan aing bener-bener bodoh aing padahal jalma nu keur diteteangan teh tadi ngobrol sakitu dekeutna be nyaan teu sangka bet aya kajadian nu saperti kieu ieu teh Kisancang jadi semu anu rumahuh lantaran ngarasahan lu anu lini kieuna si jari sakti anu keur diteteangan teh geus papanggih tapi kalahkah kaburu ini Kisancang cengkat nangtung pangaruh tenggelan ludira si jalaga anu ngagunakeun kakuatan ilmu luluh balung geus leungit Kisancang ngagerendeng ngomong sorangan kudu terus diteangan deui mah si jari sakti teh teu puguh ari mulang kalemur bari henteu bareng jeung si jari sakti mah tanda ting kuciwana we hati anu jadi anak ari mulang sosorangan mah bet piraku henteu parang tepung deui jeung si jari sakti mah hanya kal tadi henteu sempat ngobrol heula anu panjang lebar jeung si jari sakti padahal eta jenis selalu keur diteteangan teh Kisancang geus kitu mah terus lumampah deui sanajan hate masih keneh hanyelu tapi Kisancang kuat patekadan moal wakamulang kapilemburan lamun teu babarengan jeung si jari sakti nyatana jajaka anu pikat cinta ku Adik Kanti sok sanajan eta jajaka teh ngan ukur tepung dina impian waktu terus lumaku marengan ringkang rumingkang nasakumna insan nu mageleran di pawenangan wanci isuk-isuk si keling kibiut ireng jeung nyinuning katut sugali araya di jero imah karek beres ngariung dalahar si keling geus henteu sabar sabab waktosna seep waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duit ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh samentawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana mios